tos nyangkos gerak mulai di kasan aja atas yang astagfirullahaladzim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirobbil alamin damang jaga mang siapa kesurupan musik nangarunuhan lain musik ngarenahan jadi ngarenahun Gusti nu agung saya poek sih teh aduh eta asa ningali ceratna kumala tuh ijot maknya aya sinen ijot sih teh aya sinen ijot ai maneh Gusti nu agung sama sindang nang ngaranna endang saha eta maknya awewe nang ieu teh erek oge Imas Neni eta ngaran awewe Imas mah itu tah kayu Imas tah ngaran harusnya suka bener ngebalikeun fakta atuh Imas tah si Imas Mas hai juring siapa ya urang teh bener geuningan maneh teh bisa bersatu ceuk paribasa teh geuning sok aya dina sisiniran heeh model kapanganten geuningan sok aya maneh bisa kana sisiniran bisa jangan kumaha keur kapanganten heula ieu mah sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung Salawean sok hayang jadi panganten ame hop tong dituluykeun apaanan Salawean Cilaka bae atuh lain bae atuh Cilaka moal ieu di dia loba budak leutik didikeun urang Cilaka apaan ngaran sisiniran mah aya cangkang aya eusi mohon heeh coba balik deui sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung Salawean sok hayang jadi panganten ameh tong dituluykeun apaanan Salawean heeh eta anu salaweanana nu matak Cilaka mah sia teh nama ke jeung moal ya kudu jeung Cilaka sia teh jadi panganten Cilaka sama pek aing mah ngadengikeun sia teu tanggung jawab aing sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung Salawean sok hayang jadi panganten ameh minang ganti pakaian heeh ya bisa maneh ada aing bisa atuh naon sapanjang jalan soreang moal boleh di aspalan sapanjang acan ka sorang moal boleh di akalan bisa maneh kitu we 10 jeung 15 dihijikeun jadi dari Salawe heeh siapa anggar bae Salawe atuh bae atuh meni boki kana Salawe siapa tuh bae 10 jeung 15 dihijikeun jadi Salawe teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak iya picilakeun Pak Polisi canak we ieu kita ke Koramil naon sia teh polisi ke Koramil kumaha sih teh kumaha sia lamun ditewak ku polisi mere contoh teu balik tewak deui we nama kejeng ditewak deui naon kasaran uing atuh eta mah kejeng Salawe atuh paduli teuing tulikeun aing bae 10 jeung 15 dihijikeun jadi Salawe teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak naon sia kapan ngajak naon sia pan Salawenya heeh majikan ngajak naon sia pan Salawenya heeh 10 jeung ngajak naon tuh ya ngajak naon 10 jeung 15 hijikeun jadi Salawe heeh teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak naon sia ngajak kalabe minta diserahkeun da samsara wae tak bisa maneh teu sangka gila ohang aduh aing bisa sia teh dengekeun we ku maneh burung nuri terbang tinggi di atas awan wajahmu elok tiada bandingan bujur ohang detok hei loba cacingan asa naon ngilung sih teh si teh gelis belegu nah emang ada kali itu ngahakan tukang tam-tam lain gak akan tukang tam-tam belegu seri nyumput sih teh seri nyumput suka teh ngahak kade bisa tak beak tuh yuna tonggongna buku di situ geranong gitu Gusti nu agung sama sok pada naon teh Jainuddin MZ mah tong Jainuddin MZ mah ieu salamna oge hargana sabaraha naon make jeung salamna hargana kumaha sih teh aya hargaan oh mahal aya Jainuddin MZ kumaha 25 juta sakali assalamualaikum
Coba ajaran kumane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta Jainuddin 25 juta sakali. 50 sata 50 juta 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta saha eta? Roma Irama jeung grupna. Oh nyaho pantes Oh, teh. jadi mahal. Terus aya deui sabaraha? 10 juta. Lu 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh ajangan mana? Aing. Aya anu leuwih murah. Aya Anu leuwih murah. anu kumaha? Assalamualaikum. Ngan sabaraha eta? 100 perak. Kadang-kala persahabatan. Juri penyaing teh heueuh sia mah aduh Gusti nu Agung. Hah? Naon? Yang ngasaan. Ngasaan naon? Ngasaan penyanyi. Astagfirullahaladzim. Cik atuh sia teh ngasaan penyanyi teh make jeung di luhur panggung sia teh. Mumpung di luhur panggung loba jelema urang asal. Aduh. Mana rek mere contoh teh balik. Contoh teh balik naon? Eta make jeung gadis non teh penyanyi rek di asaan sia teh. Oh asaan. Abongnya ningali garolis sia mah tuh. Ek di asaan kumaha sia teh? Asaan sorana blegu. Oh, ngasaan sora. Nya heueuh, ohang ayeuna naon ngasaan sora mah asa ulah ngasaan gadisna. Naon? Heuh ulah eta mah soalna eta Kudak diletakan sih teh. Da mau amis-amis anger, kesang nama keset. Lain are mana hayang nu mana we urang memilih pe. Sok teh teh aya 1 2 3 4 5 genep 7. Oci. Ngaran kau penyanyi siapa Oci. Osincun. Aduh. Si Oti. Hah? Oci cun Oti. Ek nu mana sok kumaneh? Oci mana weh? Lain jeung nyaho mana yang papanon teh. Sia mah si Oci. Hah? Mana tuh balik-balik? Astagfirullahaladzim. Nah jeung mana teh tetangga? Si di teteangan si itu sawah rame tuh. Si Iyu kan Si Edan ai bae teh heueuh sia teh. Manya sia teh maehkeun teh grup atuh. Karisma teh ieu karisma teh di daerah ieu teh geus ngetop sia teh. Oh ngetop. Heuh naha atuh? Ngetop kabeh teh rajin. Rajin. Teh tukang drum. Tukang drum. Tukang gali aslina. Si Edan bener hayang jeung Oh artis. tingali tah. Saha? Sumo. Cik sia teh ieu digoreng-goreng ge pantes kumaha disebut indung atawa lanceuk. Aduh lanceuk mana? Heeh. Perlu hormat sia teh. Hormat. Lain hormat gitu maksudnya dina bahasa sia Oh, teh. gitu. Heeh. Cok atuh cokot kumaneh. Buru teh sia teh mun hese. Gulis-gulis hese sia teh. Gusti nu alah Gusti nu Agung. Ya Allah. Ohang Aisyah ngadu di siaran atuh. Lain hang urang mah asa harariwang urang teu panya urang we nu leutik teu geuning aya Aya yo ge leutik. lain urang mah paling kurang naon eta lamun ketebak angin jiga aduh kegituan Neng sok tanya karesa diraos